urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor sabulang bentor. Telepon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak, abi teh ninggal tina buku telepon karyawan perpustakaan UP. Ieu teh laras sareng Pak Yaya. Laras mohon. Pak, upami perpustakaan bukannya tabu seberahnya Pak nya? Biasa we enjing tabu 8. Aduh, biasa buka ayeuna Pak. Atuh teu tiasa Pak kakarak ge jam 12. Manya ya perpustakaan dibukana jam 12 peuting. Abdi ge kakarak beres lalajo Liga Itali ya teh. Nah ya naon kitu? Aduh, kieu ya teh Pak. Abi teh tadi teh tuduh. Teras kapulesan. Dah, abi teh ayeuna mah Pak kakeram di perpustakaan. Aduh. Nggak, cari. Bapak sareng ibu pasti pada konsultasinya. Dokter terangan. Apaan dokter mah tuh spesialis konsultasi. Laras pisan dokter. Abdi teh bade konsultasi ka dokter ngeunaan hubungan abdi rumah tangga anu parantos 20 tahun. Laras san kene dipasihan turunan. Aduh, gampil atuh. Bapak sareng ibu ti kawit ayeuna mah perhatikeun ucing. Tinggal mun ucing sapatemon. Kan anakna teh sok rendah. Kan aya istilah taheun ucingeun. Doh, nya. Cobi resep eta. Janten abdi kedah nurutan Gaya ucing. Mama gaya ucing. Ya. Mun atuh pami kitu mah abdi bade nyobian resep ti dokter. Iya. Nuhun dokter. Nuhun. Sing berhasil, Bu. Ucing. Aduh. Bapak, Ibu, cari. Wah, cari mah. Kumaha? Bapak sareng Ibu berhasil? Boro-boro dokter. 3 kali abdi ragrag dina suhunan. Jabanding dibanyur ku tatangga, nyawa. Komo abdi kudu berjong ngeok.